Di imah teboga beas-beas acan. Teuing ieu kawa oge sugan araya. Araya eueuh oge teh. Geuning rarehek kieu. Wa di tongohnya biasana masuk di tongoh. Ajaran ari sakeun. Era-era oge. Ek maksakeun ai ka Bu Haji sok dipolototan. Kamarana jelema. Rarehek kieu. Kasaha atuh ngenyem beas di imah geus koredas eueuh sasiki-siki acan. Ka aing we nyem beas mah. Yeh, mae ewok keron, mae ewok didinya. Iya aing teh keur kulit tunggu kanang hayam pan si purunyus eueuh. Wa oge eueuh deui. Jadi tungguan ku aing ieu teh kuli ai oge. Ngiluan atuh mah abi kulima di imah ge teu boga beas-beas acan. Atuh gae are kiluan kuli mah. Ngan rasa eutik kajina ke dibagi dua. Kemai atuh mah abi mah sabaraha we dibere nangis harek ngajual ieu tah teu laku-laku. Oh, atuh are kitu mah ka dieu jeung mak ngajual naon eta teh maneh teh. Tah mah ngajual ieu abi teh. Aya coet tuh. Aya talenan. Tuh. Sia mah ngajual nu kieu patut atuh heuh mah nya laku sia. Ek naon ka era-era coet sia mah. Geus di dieu we tunggu jeung emak. Lumayan ngerasa leter-letereun. Nyata mapan abi teh boga deui barang-barang naon anu kudu dijual. Daripada ngajual anu kieu patut mah saya teh ngiyam ka Bu Haji. Kan mah besti leunya Bu Haji. Mung kamari ge kantun ka nyeri hate. Oh, eta mah Haji Arni kantun we Haji tapi koret, pereket. Eta mah Haji teh. Ngajaran we atuh sia teh saliter wae mah peraku teu mere. Mu mau wegah ngaseri dia jeung emak di dieu teh tunggu kumaha mah deui. Nanya ditunggu kumaha atuh tunggu mah tunggu we di dieu diuk mun kalang hayam ieu bisa anu maling. Oh heueuh ketang tunggu mah tunggu nya mak. Ieu mah kunaon teu ngurut jeung teu marajian. Buku eueuh nu reuneuh usum malodok mah. Ampek usum hujan heueuh loba nu reuneuh. Mah oge geus kangen ieu teh marajian. Lumayan marajian mah kamari oge 5 juta. Geuning eta mah gede gajihna ci atuh kasbon heula jang meuli beas can nyangu abi teh. Tuh gede sia teh. Nganggarana ge duit. Geuningan geus ka mana we. Mama di dieu sampingan we nuan kana hayam teh. Aya saeutik mah jeung meuli beas mah ya jang mana ieu. Heuh atuh mak nuhun nya ge ek balik abi mah arek meuli beas arek nyangu. Gawena encan kasbon ek mantap di cedak nyangu. Dasar si lulus liat.